Alhamdulillahirabbil alamin. Dina sahya urang sadayana biasa riung kempel berjamaah dina ieu haflah. Mudah-mudahan sadayana nu hadir sing barokah. Sok amin gitu. Amin ya Allah ya Rabbal. Sadaya nu hadir sing sarehat wal afiat. Pimpinan majelis taklim sing panjang yuswana, sing seueur rezekina, khususna ibu-ibu didoakeun ku abdi sing sareueur rezeki, sing kabayar sametan. Sebab ibu-ibu mah teu leupas tina ngaji leun nganyung. Mata ngaji ge meh loba doa ibu. Mongko di mama cekap kuno dipayun wae sami wae, nu penting mah urang silatu meh panjang loba dulur duit wae maneh. Mudah-mudahan sadayana panjang yuswa, gotol ibadah, tambih rizki barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang perlu digarisbawahi kanggo urang sadayana dikala hirup urang hayang barokah, terjadinya Isra Mi'raj, yang paling penting tingkatkan pengaji. Karena yang akan panen dunia dan akhirat adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Jalmi nu bakal panen dunia akhirat teh jalma nu resep jihad fi sabi. Jalma nu daek hirupna bakal diangkat daraj, hirupna bakal lemah nanti mempunyai suami yang istrinya soleh, anaknya soleh, sabab daek ngaji. Lamun teu daek ngaji loba nu cilak. Jokowi ge duwikeun gabeg. Sebab presiden loba ulang-ulang setel loba hutang. Ada urang sadaya kudu daek ngaji, meh barok dunya ahe, suaminya soleh karena daek ngaji. Aya teh usum kekerasan dalam berumah tang, budak diker, suami nagal, sahaok kadua gap, sok tunyak ton, anu gitu masalah kinu kompak seri koplok. Koplok tapi dikeroyok. Suami mah kudu betul-betul lemah sebab perempuan itu kalau dikasarin akan semakin karena perempuan ini makhluk astagfirullahaladzim. Berarti nu hadir teh loban mah itu ju. Padak di ayeuna mampang meung. Mudah-mudahan we geus beres Isra Mi'raj masalah kita jadi menghargai perempuan. Karena perempuan teh mahal makhluk. Perempuan mah matak menghargai seorang aina perempuan itu sangatlah bahagia. Karena perempuan mengandung 9 bul sampai melahir. Aya nu ngalahirkeun bari nyange. Aya nu ngalahirkeun bari astagfirullahaladzim. Ngalahirkeun bari hitur. Mana teuing budakna mulek aja. Matak suami kudu menghargai perempuan. Karena perempuan mah ngurus bud, nyieun bubur ke budak teh. Hantem nyieun budak. Mana ngeunah. Keserian di mana malu baru nagih gitu. Udah tuh nagih ceupna aturan. HP we gara raya apa? Langsung Android, BlackBerry, Echo nganyup. Ingsa entak udah naik ngaji baheula mah kaajengan teh teu wantu nyebatkeun nami. Mama Gentur, Mama Bojong, Mama Ciharasas, Mama Cangkorah, Mama Tanjung Laya, Mama Aina Rene, Mama Cibaduyut. Ku saking menghormatina enggak kitu. Ari nu ayeuna mah kaajengan teh urang-urang sopan. Tatang
Kiai datang abdi ubay datang. Betul. Mata kurang berkah teh baheula mah ka binatang-binatang kiai dihargaan. Aya ayam ajengan temalang kumpulnya aya ayam ajengan. Eta teh kan hayamna. Ali ayeuna mah cenah ajengan oge leungit. Mata kurang barokah mah menghargai perempuan mah cap nyesek ngumahwa nyusuan bud can beuting nyusuan bapak mata balik di dia kudu loba nyumbang nyusu aya teh loba ustad kalaturan sabab susun ini mah beramal beracun mau aya maneh nu kaya teh lamun ini maneh ganti ningalina ingsa mata kudu daek ngaj barok dunya sok daek ngaj cinta ka ulam rela berjihad dengan ilmu dengan harta anak gunakeun kana ngaj ulah leul kudu bener Iksa, perempuan yang suka ngaji maka matinya istiqomah husnul khatimah. 5 ada budak aina ibu-ibu bawa ngajina bener mata bakal jadi jami anu istiqom minang ka Makkah jeung ka Madi. Lamun eta jama teu daek ngaji loba ibu-ibu di Cianjuang Cimahi loba ibu-ibu maot na ngadadak teu bebeja heula. Maot na ge bari ngagosip sedang ngagoler. Kabeh maut mah ngagolker. Oh, maut abrug-abrugan. Ikza mata pang meng. Sok buru-buru daraek ngaj. Kamu teh daek ngaji cilak, musib, bencak, sunam, long, kapal tigeb, gunung melet, loba parawan nubol. Astagfirullahaladzim. Parawan bolong segala ini terjadi parawan bobol tihe. Ini akibat jauh tidak pengaji. Budak lahirin di adan lain di komat. Budak teh kali pangmelikeun mot lalu jadi cing nage di sisi jal mau motor jadi geng mot jadi anak jalan hidupnya tidak karu matina di sisi jal di baturan kuset mot nanti mau iman dan is mot nage bari nongkrong nongeng ini maut beri nongeng dari lah ini kelas gentong siapa ente lamun aina teraik ngaji cilak presiden teraik ngaji cilak menteri teraik ngaji cilak kalaka parese jadi ribu salare BBM naik harga solar harga bensin harga telur kacang-kacangan kacang panjang kacang bonok suka delek nini astagfirullah barang sadaya barang nih ngos ka haji amplop ustad astagfirullahaladzim Iksa nu kadua berjihad ku harta asyahyun qaribun minallah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, lawan dekat dengan pintu surga. Lamun eta jalma dermawan dipakai karena agama. Ulah jadi jalma nu beunghar tapi kor, meregehe, capja, buntut kasih, merep, loba nu beunghar men. Bener. Loba duit, loba minang panyakitna lob, minang ka rumah sak, nu kitu teh nu ped, mata nu pedit sok tereko. Oh insya ayah nu bengar di ayah nu bengar di ayah cik mana ngacung dina pesak ibu ayah harta 10 juta di kanan di kiri 1.000 kira-kira pastikan kau usah 10 juta 1.000 halus berarti kau usah teh nganggap gehu gitu gehu bala-bala mantap cilakan setare
cilaka lamun urang teu naik ngaji. Lamun urang naik ngaji mah bakal barok. Ima ka ustad mana sarung urut nu maot. Atuh ngajung jurigan. Caritana bupati mere sarung ka kiai heuras ipis. Atuh dipake teh oco jadi kararieu we ajengan teh bakena. Jadi hareurin yang heuras. Marane meni wae geus euis teh. Bisa gunakan tenaga, gunakan aina agama dengan harta, ilmu dan semuanya kemampuan untuk agama. Insya di kudu loba sedekah. Sorry. Insya Ya Rabbi bil Mustafa tafadhal balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Tepuk tangan semuanya tuh, tepuk tangan yang tarik. Lana ma madha ya wasi'al karami. Mari bersalawat pada Nabi Muhammad, ialah pemimpin umat dunia hingga akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lah ngorek tepuk tangan di luhur. Lah di dieu mana teh? Nu teh keberang sirup teh. Pokona mah anu gerak-gerak berarti seh. Anu teu ngangkatkeun leungeun berarti mau kek. Ah, sia. Mending sehat mending mau kelek. Oh, kurang tingali saudara. Mari bersalawat. Mari bersalawat. Ya Rabbi bil Mustafa بالشوق والحب درب الهدى دربي وأرده قلبي أفرده دوما بالشوق والحب دنيا sakira-kirana ente ayeuna ambek entong. Itu salawatan nek dengeran batur. Enggak. Yang kedua, zaman udah bakal ngajadikeun yang intisari daripada Isra Miraj adalah sol. Jadi sholatnya loba zaman nu dipek. Loba zaman nu disik. Mastakanaan dipek. Jadi orangnya bakal dipek sebab tidak eksol tujuh sok meprek naon. Oh jengkol bener pisan barau. Jadi zaman ayeuna lain kudu mempermasalahkan kurunya tapi kumaha carana zaman ucan salat supaya da eksol. Imam salat komo tarawih ninggalian imam toong ge imam ekspres ekonomi yeuh. Menu gancang loba mamungna, menu bilambat aja tong tarawih di kawalinya, imamna leuleus. Mending goblok dia gancang.
Beli mah gancang pisan. Cek cimas ke ceti jadi kan celulung mung aing mah kanu gancang teh. Riweuh kamari ge coplok tur hiji. Jadi urang mah jelema teh serba salah. Dibere nu kitu di ge. Mun salat tingali kana pangsujudan ulah luak deuk. Makruh hukumna salat luak deuk atau lebih kahareup lugugan. Saha imamna? Nah, teh tingali penek-penek teuing imam teh. Aduh, setiap penaik-penaik oke imam. Berarti imamnya kolonel, kalau segede menel. Oh lugugan. Sholat digawe di obat-obatan, make kaos obat-obatan. Itu kebaca kudu tukang Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim qonimet. Jadi saya khusyuk sholat teh. Bae eta make obat-obatan, ningali ka gigi leungeunna utek-utekan. Aduh, si eta mah cenah goyang inu leungeunna. Keun bae saya teh utek-utekan ge da leungeun batur. Matak diutek-utek teh leungeunna buka curug da lamun eueuh curukan mah utek-utekan. Matak curugna kieu ge berarti heuh. Teras da urang ge perluna anu. Bener. Di tarawih gara leuweut. Bukbak. Oh, jebet. Aduh. Kurang situ tekun akhirnya garuk aing mah tengah ngangkatin leungeun teh buntung duanana leungeunna entak naon deui geus kudu riweuh-riweuh deui imah kala kaparasea bawa ke kantor polisi duanana ya kunaon make ayeuna dibawa di kantor polisi eta teh salat subuh jeung tukang ojek untung aing teh salat subuh mantak cilaka mantak kudu tertib salat teh tanha anil fasya wal mencegah perbuatan dan keji dan munkar eceuk keur salat bae tutupan orang make mau kena luar sholat tutupan ieu budak kan teu KTP anu nganterkeunana ini nama kelejing beli nanti emper nongeng hareupeun ustad berek soek ustad beureum teu beuntak deui mun nongeng na nini coba lamun parawan ustad ge beureum nya heuh dah hirug sedetik maneh Ingsa Mulai keonangan, kelipun 7 cm setengah halis di kuru duanana hujan gabret malah mereka dia kabeh. Datang salaki make baju ruang pangbutut nah daster nyenglet sabeula utang rek pegat hiji suami nawang pantolo pingsan pariksa ke puskesmas utang kumaha nang kunaon eta pingsan teu kuat pamajikan bokelek aduh Gusti bagus baik ku salatna jorok maneh mah hubungan yang budak soleh bolawar kolorna para seuneu kutang nyangsang na panto rek salat subuh rusuh rasaan sorban nu kadieun pada kutang pamajikan mata urang anu cigaku kunti sian kutang Ingsa sok daraek sholat Ingsa ampang meng kalau diinggeng bisa disik bisa dipek jalma anu bakal aing digembrong ku orai sujaul akro teh aya 3 sok tos jungjudan tepan jenazah aya orai pas orai eta dugikeun ka ayeuna dikecrok dugikeun ka seep eta ayeuna jasadna aya orai kunaon aja bagi kecrok ieu mayit sabab ieu mayit buat 3 kasalahan mas saya bakal sidik. Naon kesalahan ieu jama? Hiji kesalahan ieu jama teh di masa hidupna ieu jama sok ayeuna ngalalaikeun salat. Nu kadua, jalma nu bakal ikeun sok orai teh jalma nu beunghar tarajakan. Nu katilu, jalma nu bakal ikeun sok orai teh jalma nu taradaek ayeuna ngaji tara ngadangukeun pitutur-pitutur ulama. Maka ente inilah Islam yang berkualitas. Tepuk tangan untuk Islam yang berkualitas. Malam minggu batur hula-hula urang pangaji orang yang bangun tengah malam bari jeung qiyamul lail dzikir ka Allah shalawatan insyaallah bakal bebas dina siksa kubur. Amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal. Siap urang shalawatan lah cobi setelkeun nomor 1 jang begitu. Oh ayeuna hadiah heula hadiahnya kaset yang baru cung sanu hayang ngacung Acung mana Acung mana tuh Acung ini itu mana jang sudah itu mau kopi beras tuh kade jang ada jang ngakeun suka ngakeun dia sok puro kade ahlan wa sahlan bin nabi ahlan wa sahlan bin nabi ahlan wa sahlan bin nabi
Tepuk tangan. Umargi mau balik anu katilu parantos calik, ayeuna mah abdi bade turun we. Sanami? Hijau. Ija. Ya, kelas orang aja ya. 8. 8. 2 kali 3 sabaja? 4. Asap mana wae. Mari orang ngomong kan. Sok buka wengi. Tara. Bapak sok buka wengi. Tara. Tinu masuk. Tara. Ayo berarti kan kudang sok salat atau sok ki? Ii. Astagfirullahaladzim. Jadi orang mah kudu loba ki. Ii. Iya. Ki masih. Hiji kitu kudu tahu ngaj. Ii. Kadua kudu loba sok. Lat. Katilu kudu loba aina ce. Ceri. Oh bener. Kudu loba me. Kudu loba me. Mek naon sih? Mek we. Ceri loba do. Sa. Lobakeun maca doa Rabbana Atina. dolamna atina we. Aing geus sekolah tong sok aya atina wae maneh teh. Geus maneh mah tumirna. 17 Agustus bertepatan dengan 17 Rajab. Ramadan. Rajab. Sekali deui 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan. Rakaat. Indonesia merah Darahku. tepuk tangan. Putih Tulangku. lalu sebenarnya ini tulang tadi kan menyebutkan putih dia. Pada balik di dia kudu loba nyu lembang nyusu wae nyusu udah setna dia gininya bisa ke Mekah can Kaca. ayo ke Mekah. Ayo. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jual imahna. Lagi jual moal. Wah. Geus mah itu. Ini bapak ente kudu loba Nyumbang. Indung kudu loba nyusu. Musua. Nyusulan pengajian. Ibu nyusuan balik di dia kudu loba hidayah. Ditut sing budak ieu mah kudu dipek. Bak. Kudu bak naon? Babak naon? Emang lu jak babak mah teh. Bulan Mulut, bulan Rajab, bulan Saban, bulan Ramadan, kudu maca kul. Quran. Bacakeun kul. Kulhu. Oh, baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepuk tangan. Cik enak tulikeun kuliah. Ayuhan. Ayo mah apalah teh kulhu we sia mah. Kuliah mah teu apaheun. Qul a'udzu Birobin nas, malikin nas, ilahin nas, min syari waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tepuk tangan deui atuh. Terus kuntal ting da lain manuk budak ieu teh. Oh, turun jang. Alhamdulillah rabbil. Siap untuk salawat siap? Siap. Kita ke nomor 1 langsung salawatan. Salawat kita kampung naon namina? Tepuk tangan untuk pamentasan. Sodakohna hoyong teh kasetna 20.000. Siap salawat. Tepuk tangan
tangan semuanya untuk majelis taklim malam ini ya. Al-Ikhlas, tepuk tangan ibu-ibu. Sarayana, Allahumma sholli wa sallim ala sing tarik wa maulana Muhammadin adada ma ilmillah sholata daimatan ya wa min mulkillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillah sholata daimatan bidawami mulkillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma daimatan bidawami mulkillah. Nun Gusti Ahad musik balik geni dan tengket salawat kumbarna ati buka hirup dunia pinuh banguji salawat nikmatkan kasus lagi semuanya salawat. Allahumma sing tarik wa maulana Muhammadin adada ma daimatan bidawami mulkillah. Nun Gusti pangsakeun agama Islam mugi cerdasan ilmu jalma nu awam ulama umat terselisih paham pengwujud rahmat sadaya alam semuanya. Allahumma sing tarik adada ma semoga majelis taklim ini majelis taklim yang barokah, kampungnya barokah, rizkinya barokah, usahanya barokah, putranya soleh-soleha, ibadahnya istiqomah. Semoga anak-anak kita menjadi ibadah yang istiqomah, hidupnya husnul khotimah, sehingga kehidupannya lebih barokah dan sering pengajian, menjadi orang yang diangkat derajat dunia dan akhirat, sehingga matinya husnul khotimah. Semuanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma ilmillah sholata daimatan bidawami mulkillah. Sarayana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillah sholata daimatan bidawami mulkillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma ilmillah sholata daimatan bidawami mulkillah. Nun Gusti pangandeng ieu jamaah kalabat qolana ahli sunnah begitu hayu sadayana jamaah salawat sasangan ngalap barokah. Sarayana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma ilmillah sholata daimatan bidawami mulkillah. Angkat balangan sadayana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan jaj'aluna bihal istiqamah tadbauhal karamah tahzuruna biha bi ibadika salihin bilutfin wa afiyatin wa salamatin
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'al hadzal makan wa ma haulahu makanan mubarakan. Ya Allah, mugi ngajantenkeun ibadah abdi istiqomah, tempat abdi barokah, rizki abdi barokah, putra putri abdi soleh soleha, sering ka Mekah sareng ka Madinah, wikala pupus husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Mudah-mudahan anu parantos sodako sing jadi gedong di surga, keuih nanti dia sing diangkat derajat dunia akhirat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.